Warga Jawa Barat. Jadi ingat kisahna Umar bin Abdul Aziz, masa kepemimpinanna teh panantelami. Kabujeng dibunuh kuno teu satuju teh. Teu satuju mulanya kanu bener ngalakukan kebenaran teh. Tah kitu hungkul jelema teh nya saaya ti baheulana. Tah meureunnan walieuna hariwangna teh kitu nya, mudah-mudahan we dilindungi ku Allah. Pamimpin urang anu barener kitu nya. Jeung deui kamari aya info geuningannya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu dikirim oray ka imahna nya aya sakali tuluy ayeuna nu kadua kalina sana dikirim oray King Cobra supaya dipacok kabunuh oleh King Cobra teh geuning macokna teh nya mati. Tah urang doakeun deui ku urang nya warga Jawa Barat pamimpin anu barener sing panjang umur, berkah umurna mangpaat oge. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah sakitu warga Jawa Barat nya.